pupus ninggalkeun harta disebut tirkah ngan kusabab megatkeun silaturahim jeung indung hak waris ka indung teu dibikeun meuning keneh dibikeun ka pamajikan. Akhirna eta Alqamah sakaratul maut dina keur sakaratul maut hese ngalepaskeun nyawa bahkan dituntun ku Sayyidina Abi Bakar Siddiq teu bisa bingir ngucapkeun kalimah thayyibah. Kaget Abu Bakar Siddiq nepi ka naros ka Kanjeng Rasul, ya Rasulullah kunaon Alqamah padahal ahli ibadah fardu kalaku sunat kalampah tapi dina waktu keur sakaratul maut keur mah hese ngalepaskeun anak keur mah hese ngucapkeun kalimah thayyibah. Jawaban Kanjeng Rasul Abu Bakar ari Alqamah boga keneh indungna aya ya Rasulullah teang ka dieu dititah neang ku Abu Bakar Siddiq eta indungna Alqamah jawabanna najis teuing kudu ngadatangan anak nu keur sakaratul maut sebab kuring geus kaliwat nyeri hate. Kadua kalina dipiwaran deui ku Kanjeng Rasul Abu Bakar teang sakali deui barang diteang jawabanna sarua kitu eta indung Alqamah. Akhirna Abu Bakar bejakeun entong karena Alqamah tapi kudu karena kaula Rasulullah. Ibuna Alqamah dipanggil ku Abu Bakar karena Kanjeng Rasul nyamperkeun barang sumpi kana riungan anu keur sakarat didinya aya Alqamah teu ngarasa sedih indungna ningali Alqamah keur sakarat. Cek Kanjeng Rasul, ibu bade ngahampura ieu anak teu hayang ya Rasulullah saking tu nyeri hate. Sakali deui nanya arek ngahampura moal ibu moal barang katilu kalina lamun moal anjeun ngahampura ka anak ieu anak nu ngaranna Alqamah urang dulu da percuma hirup oge eueuh manfaat. Begitu suluh geus dikumpulkeun tuluy ayeuna seuneu geus ngabubudag didinya indungna teu tega Alqamah rek didurukna. Ya Rasulullah entong ari diduruk mah arek moal ngahampura harita keneh ya Rasulullah kuring rek ngahampura anak. Begitu ngahampura indungna harita keneh Alqamah mesem harita keneh ngucapkeun kalimah thayyibah bari maot akhirna. Tuh ieu akibat silaturahim. Ya, upayakeun sararea ieu akhlak halal bihalal. Simkuring matak ngaji kieu keueungna teh sabab halal bil halal di urang lolobana ngan saukur ritual rutinitas. Hartina gugur kewajiban we ngayakeun acara silaturahim. Bari silaturahim teh lolobana diplomasi. Ari leungeun sasalaman, ari hate kamewa gede. Ya. Keung umat Islam anu sasalamana ari leungeun sasalaman ari hate kangewa dibubudag dipiara. Aing mah lamun lain lebaran da teu hayang sasalaman jeung si eta. Nah, la yadkhulul jannah qati'ur rahmi. Moal asup ka surga bahkan haram. Sebagian ulama sufi menyebutna haram asup ka surga jelema nu sok megatkeun babarayaan. Amal anu alus cek Rasul di bulan Syawal adalah amal anu sok nyambungkeun ka jelema nu daek megatkeun babarayaan. Insyaallah bunga para pemuda di dieu gaduh inisiatif acara sapertos ieu sing jadi berkah ka lemur sadaya. Sing jadi manfaat ka sadayana umat Islam. Sing nyanak kabarakahan ke para pemuda. Amin. 2. Afdalul amal saur Kanjeng Nabi upayakeun di bulan Syawal mah watuti
haromaka kudu mampu barang bere ka jalema nu koret ka maneh. Hari akhlak urang mah nu koret kalakan di koret. Budak urang keur ulin jeung budak batur. Ari budak batur aya kaboga teu dibere budak urang, ayeuna ceurik budak urang. Torojo urang salaku kolotna sing bijak kade ulah sok nyarekan budak batur. Nah, jang keun bae ala kadar kitu mah. Ayeuna mah urang meuli we ka warung, meuli 3. Nu 2 jam ujang, nu 1 bikeun ka si eta. Kitu teu kolot urang loba. Kalaka. Jang, keun bae da si eta mah korek. Ayeuna urang meuli we ka warung 3. Tong dibere si eta. Nitah korek deui ka. Akhlakna. Mun rek akhlak anu hade mah ulah didikit. Nu korek ulah sok dikorekkan. Justru nu korek kudu dibagi. 2. Nu katilu, prioritas amal di bulan Syawal adalah wataku aman dolamaka. Kudu mampu ngahampura ngamaklum ka jalema nu dolim ka maneh. Nih komo ieu. 3 akhlak ieu jiga gampang tapi susah perilaku. Ya. Ari urang mah mun aya anu mumusuhan kalakah dijauhan, mun aya nu koret kalakah dibales koret, lamun aya nu dolim kalakah dibales dolim. Ya. Kudu nama perilakuna dilawan ku akhlak anu hade. Tingali Rasulullah. Sakantenan ya tadi kamari simkuring di Mekah keluar ti Marwah aya maulid Nabi, bumina Kanjeng Nabi, bumina Umi Siti Sofiah istri anu kaopat. Di payunan bumi Kanjeng Nabi teh kira-kira jarakna 80 meter. Aya imahna si Abu Jahal. Si Abu Jahal jeung imah hareupeun imah Rasul. Ya. Aya kitahan Abu Jahal di mana-mana Kanjeng Nabi ka masjid di Ciduhan. Sekali ka masjid di Ciduhan Kanjeng Rasul sanes amat alhamdulillahirabbil alamin nambah pagawean memeh ka masjid teh ngumah heula Cidu. Kadua kalina sami barang katilu kalina eta nyiduhan bejana geuning naros ka Abu Bakar, wahai Abu Bakar Siddiq, apal jelema nu sok nyiduhan di dieu? Eta teh ditahan Abu Jahal ya Rasulullah. Ka mana teh? Teu damang ya Rasulullah. Didoakeun Allahumma ajirhu fi musibatihi wa khluf lahu khairan minha. Nabi teh ya, kalakah Gusti muga-muga diganjar teu damangna, muga-muga saenggalna dicabut digentos ku sehat wal afiat. Nu dolim ka Kanjeng Nabi ngan beres we salat Kanjeng Nabi mulih ka bumi Siti Aisyah. Di bumi Siti Aisyah naroskeun aya katuangan naon wahai Humairah, aya Gusti apel delima jeung anggur bungkus. Bade naon ya Rasulullah? Kuring bade ngalongok ka jelema nu gering. Saha nu geringna? Langganan kuring nu sok nyiduhan memeh ka masjid. Coba katurut mah ieu akhlak. Sumping ka bumina jangan lagi Yahudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha di luar? Muhammad. Muhammad mana? Langganan naon? Langganan di Ciduhan. Muhammad Rasulullah ruas geus karumasaan diri. Dibuka pantona geus siap meureun kuda-kuda.
wahai Muhammad daguan kuring geus cager rek ngalawan lain kuring mah lain rek ngalawan kadia terek ngalongok da bejana ajeun teu damai ningali akhlak Rasul kitu eta orang Yahudi ngadadak menang taufik hidayah ti Allah ya Rasulullah isin ku akhlak salira ku kuring diciduhan ku kuring dipikangewa tapi anjeun kalakah malik akhlak anu sae detik ieu poe ieu saksikeun kuring rek asup Islam karena akhlak salira dakwah mah kumaha matak lain kudu sasentak dakwah ya? Tapi akhlakna sugan ku perilaku tontonkeun perilaku deklarasikeun amaliyah muga-muga ya Allah penting ieu para pemuda peloporna motor penggerak acara halal bil halal naon ilmu nu tos disampaikeun muga-muga ageng manfaat kalayan pitulung Allah taufik hidayahna muga-muga kapayuna sing langkung ningkat kualitas karena ibadah kurang sarerea sawal berkembang tuluy berkembang ulah nabi ka eureun istirahat tina bulan Ramadan tapi justru kudu leuwih ningkat tina amalan Ramadan rupina sakitu nu kapihatur hapunten pisan ya kasadayana simpuring kacapean teh ge suara nya di Bandung tadi ka Salajamu di Salajamu nembe ka dieu ku kituna ageng panghampura kasadayana ngan saukur tiasa berdoa ngadoakeun kasadayana sagala rupi pangorbanan harta harti tanaga anu direkrut ngalangkungan motorna para penggerak pemuda muga ya Allah jantenkeun amal anu soleh balas ku Gusti langkung sampurna timbulkeun kabarokahan keur sadayana ladang dagangna ladang tanina ladang kulitna ladang jadi pegawai negeri ladang jadi kiai jeung santrina ya Allah lungsurkeun kabarokahan kasadayana apunten anu kasuhun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq al afu minkum bil marrah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.